sok mereting sakehed ah. Sok kudu nyapekan dunungan siam narik mareting teh ka dia. Kur. Sok kadaria mareting, hei. Kenaon, Cak? Kenaon? Hei, Kenaon? teh ka mana ulah ke nyampur? Kurang ngalongok emak ya. Hei, Kurang ngalongok emak apa teh emak labuh. keur marab hayam macam atuh hese wa ditewakna ampun hayam. Lain orang ngalongok emak labuh ieu pandanganna bareuh cenah bareuh. Tuh. Bae akutna ge. Pandanganna bareuh urang ngalongok emak labuh. Oh. Nya, di mana? Kabumina urang ngalongok. Aya samu keur parab hayam ya. Ih, lain sawu keur parab hayam. Urang katen emak ngalongok emak geubis, irana bareuh. Nya. Yap. Ya kata mereting hayam Pak. Hei. Yo. Siap. Urang ngalongok. Are ka mana? Astagfirullahaladzim. Ngalongok emak labuh. Kamarana nya hayam teh ara Siap. reueuh. Urang ngalongok heula. Ka mana? War ka mana? Buru ya padi we. Ya lah war nanya ka wa. Nanya naon di wae. Saha nu cilaka cek wae nu cilaka. Lain cilaka. Nu cilaka emak labuh, cilaka emak labuh. Labuh dipipir, irana bareuh. Tabrakan. Lain tabrakan, geubis irana titeuneut, irana bareuh. Dibakar rumah sakit atuh merenya. Teu kudu diurut pungkul. Aing sok berari ngomong jeung si Uam aing teh pati kadenge sawarek ah. Teh heula wa ye. Saha anu sing puguh anu labuh teh saha anu palabuh dia teh? Emak labuh dipipir, irana bareuh emak. Gampang atuh romeheun mah geuning sok aya gedang gandul ku gedang adu gusruk-gusruk aya romeheun mah. Lain romeheun, emak labuh dipipir. Labuh dipipir ina pananganna bareuh. Sok aya ning batu geuningan digesrek we di kitu tah. Lain romeheun. Jeung bari ning ada romeheun ulah diala cenah geuningan teteh sok pibeunghareun sekolot mah ulah dialaan romeheun mah. Lain romeheun, eueuh anu romeheun. Ieu urang ngalongok emak geubis dipipir. Inana bareuh. Melenung, bareuh teh melenung. Geus kututut encan. Kututut. Dara romeheun mah sok kututut cenah wae. Banyak pututut. Dara romeheun mah sok kututut digesrek-gesrek sok atanana jerona taplokon kana batu cokolot baheula mah. Di kitu-kitu areueuh bersih. Cek bah. Lieur ah jeung ecen buru-buru tuturkeun. Ih si eta. Pak. Hei. Tek minta ka Karen kasih emak eueuh di babaka dieu. Lain minta ka Karen urang ngalongok si emak. Teu make resek eueuh dah. Lain minta ka Karen urang ngalongok. Keur wadahan sok pinung geuring asa sabaan teh. Aiga lain mawa mah ka dieu nu ngalongok teh. Dibawa ka dieu, lain ti dibawa. Mun lihat kadenge aing ngomongna ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebet. Iya mana? Assalamualaikum. Mak, kunaon ieu? Geubis ieu teh? Labu ya teh wa. Labuh Nuhun. di luar di mana sih di mana? Di dieu. Di dieu. Bae eueuh mah dihanap sok biasa dihanap da sok we. Hah? Kon we eueuh mah da panggedeuna sok we. Ieu teh geubis di mana mah teh? Dipipir wadinya dipipir. Pipir. Nuhun. Bari teh. Bareuh tuh. Alah. Anjing bener sih bepeng. Hei. Oh dahareunana. Weh acan. Astagfirullahaladzim. Ieu teh teu damang. Teu damang. Anggur mah mawa lain. Aing ngerakeun pisan aing. Balik ah. Lain mah bejana aya nu cilaka cenah saha mah nu cilaka? Yuh, tingali ieu pananganna. Cenah bejana nu cilaka cenah saha mah? Kapan emak anu cilaka teh? Heuy, Emak anu cilaka teh emak. Ieu anu labuh teh emak. Ih, aingnya lain wa. Biasana amun anu gering kitu mah biasana asa kuno bangsa Hermes geuning wa tutut. Kitu mah. Konengeun juga nama mah. Saha cenah anu konengeun teh? Saha anu konengeun? Heuy, Saha anu konengeun? malin konengeun. Astagfirullahaladzim. Lain konengeun. Emak mah labuh geubis. Teh heula jaga jiga mau orok saha eta mah mau orok awewe lalaki teh orok teh. Lain orok. Ieuh, lain orok.
anak-anak. Aduh, aing. Oh, pada dais gitu mah juga mama orok mah awe lalaki teteh budak saha incu kuliah. Misalah cek. Hei, Pandangan mah misalah ya teh. rukun bae atuh awe lalaki ge. Baikkan baik. Iya teh misalah. Misalah. Sobian geura sok kitu ku ieu ku pangwartoskeun ku koneng atawa ku harmis. Konengeun jiga nama teh Iya, mah. pangwartoskeun ka saha? Ieu jalmina di dieu. Ieu jalmina di dieu pangwartoskeun ka saha? Rukun bae. Ieu nu geuring teh ieu. Sok riweuh bae mah aya mun nyara di tara nyambung saware. Tuh geura mah. Mun nyara Nah, di ya ieu. Kudu kumaha tuh mah ieu. sing bener ngaraheujeunnan teu lieur ngabandunganana. Biasana mah nu kitu mah sok tatanya ka dokter konengeun biasana mah. Lain konengeun suguh teh misalah. Kudu ku harmis biasana wa atawa ku tutut. Sok geura cobaan. Aing lieur mah jeung imah mah. Si Ece mah lieur. Kaduhung dibawa aing. Heuy. Kaduhung dibawa euceuk ka dieu. Badang bodo bejaan si Wa mah. Tok ngarok ka doang we sorangan. Kayak heula mah aweut rek nanya ka emak. Ari lebaran teh barang jieun henteu mak mana eueuh kueh-kueh acan. Tuh disuguhan cai-cai acan si Ucah yang nginum. Muhunya cek hilap mah teh. Panyanakeun atuh deh ka dapur juga aya tuh cai-cai si Ece yang eueut panggil tende. Ih. Tong kitu ieu teh nuju. Duh, aing. Siapa balik ah. Ngerakeun pisan aing ah. Mah pun ternyata ieu tadi kita ningali we hungkul kitu barang sana tanaon. Alhamdulillah wa ditinggali dilayan ge alhamdulillah. Mudah-mudahan masing sadina. Amin. Sing asa deui pokona mah. Amin, hatur nuhun piduana. Ieu mah hapunten mah tuh mah da si Ece meuninya. Nuhun. Kieu karenna aduh bingung abi geura atuh da itu nutur wae ka abi geuning. Aing teh dibawa kumaha? Aing dibawa da abi teh da lieur kitu. Wios wa. Mah atuh abi bade wihlah nya. Mana pangga? Tebare amplop euy. Nya tebare amplop. Mah atunya ayeuna abi bade wihlah. Mangga wa. Sonten. Nuhun mangga. Yap, yuk balik. Heuy, Balik. ka mana? Balik. Ma tuh makanya ma. Mangga cek, mangga. Orangnya himanya. Mangga cek, hatur nuhun cek dilayan. Nya teh dibere amplop geuning nah kosong leungeun. Ari si Uwa dibere ari urang teh dibere amplop. Silakan